Hees jeung hees we teh isuk teh jeung tempokeun teh. Aduh, iya budak. Ya, Kanawi. Iya, udang. Geus burit ieu teh ngedeng wae. Oh, batur mah buburu kumaha ieu mangedeng jeung ngedeng we. Kumaha atuh maneh? Udang. Ih, udang. Udang Kanawi burit. Astagfirullahaladzim, iya. Asa ku antek boga budak kitu-kitu teuing, Bapana. Tuh, warna budak. Di hudang, Saha? tuh, udang. Di hudangkeun ti isuk kaduluk ayeuna geus burit. Daling kitu mah udang geurana. Kieu keur ieu. Udang. Maneh teh hees jeung hees we teh isuk teh jeung tempokeun teh. Batur mah kabarana tuh cing aya gua mah tuh. Oh, tah kitu nya. Maneh mah hayang dikitukeun bae atuh ti lain hudang ti tadi. Kemana ya? Tuh, udah loh, kelakar itu. Itu dulu kemana sih? Sok khawatir nempok Nama pikarunya di tempok itu nama. meni hese teuing di kumaha teh meni mawa karep sorangan. Khawatirin, tapi bating trusting kurang tadinya, mah. Oh, ya. Bating aya kahayang budak teh teh. Mau atunya Ada pulang. Jadi gimana nih? Di isuk ya kita foto ya. Jiwa yang ke budak balik-balikin si Nawi. Kumaha di susulan di tayangan. Jadi ingat wae Oh, bisin ngalungha budak teh kumaha? Kumaha tuh ya, ya kita deh kebalik ke mana deui ya koloyongna. Heeh. Bapak keras teuing tadi. Atuh dah teh tadi ieueun budak Tadi tanya, tadi teh beureun bisi aya kahayang kumaha nu manehna pada beureun teh mani pedas jeung nama. Da ditepukan ulang-ulang wae teh isuk lain gitu teh. Ayo mah masih dan apa geus ngedeng hudang na ieu budak teh kunaon udang ngedeng bae tadi ge. Bapak kan ka pacingna kumaha mah tadi teh. Atuh da jengke di hudang geura ih ti isuk di dempona teh. Udang ngedeng dihudangkeun hese. Ih. Udah meureun balik ieu meureun ke mah sudah ke timah. Di situ mulang atuh teangan we. Ya, kita angan namun kita datang mah. Kita angan. Da hariwang ai kitu mah. Nai. Kopi. Aya. Hah? Bek aing we wungkul. Karek ngopi mah. Arek sok aya boga duit. Oh, atuh ga mau duit mah. Isuk nah Bali. Ya naon wae tuh. Oh, itu kami tak. Ayo udah harus tutup bed nu naik bubar. Nah, itu aya kita. Ya mah iki tang kieu ya. Dia mah teu kudu mayarnya. Assalamualaikum. Oke. Salam. Kalagian ti isin teh tengah aja ulin ka dia tapi sasah. Nya. Tadi. Iya. Karsa buku. Bukan panggil budak ke dia juga. Oh, ka dia ieu ka warung teh ditu Kak. Sinawi ah. Oh, Sinawi. Budak geus gede di tehangan atuh. Ih, lain kitu. Aya ka dia. Tante juga rada gitu nih. Diisukeun dengan sare we budak teh. Itu parurunan meureun. Nya jiga nama. Nah, ieu teh
balum indungna ning tadi teh. Oh diwek-wek ku indungna teh. Rokok. Beker bu. Tadi udang tadi teh sare we. Ngomong gitu dicarekan deui tadi teh. Pundung ya ini. Dari kan pada naon itu. Nah aduh udah aing ningali budak sareang meureun Buat ting ngarareuna. Buat ting ulin batuna anu neang we. Tugan. weuh pupupan tadi teh. Padahal meureun ku abi teh rada digembleng da malum indungna di deui abi ge milu deui tadi ngagembleng gitu dicarekan ku abi teh. Nah, kopi atuh ge, Mat. Kopi 2 tami. Lah ulah ge gitu mah. Ya, sok. Moal lila abi mah. Dia nanyakeun hungkul ke sugan paranggi gitu di dieu. Wah, karek datang kudu biasa ka barudak eueuh. Orang tahu temanggian sina Lain pakai melang emang aku masuk kehela Iya. ya bingung ya. Malang nama pan di tadi burit ya menyangka kasih carekan ku abi. Ngacingklak ini tadi teh teu ngomong teh naon leos mana Tugan teh. di kumaha ku urang. Ya saeutik meureun di banjur ku abi teh tadi teh. Banjur. Heeh di banjur di udang. Kumaha? Lah setengah ember. Lain ya atuh dak salah. Atuh lain saeutik eta mah lu jadi seblok eta mah. Gitu kan pada sare wae nih. Nah, Gitu. ulah gitu. Kan meureun abi keras teuing jika meureun kitu. Ada urang mah sakeun nempoy mah. Palias ka mana da? Ya kudu neangan ka mana. Tempoan. Tadi ge urang. Kehela teh nu bener ge sabaraha poe eta initna ti Iya. mah ti raha. Ini nama tadi burit ngan ti lah aya meureun 3 poe ka tukang meureunnya ti mimitina teh maneh teh ulang-ulang we kitu. Tugan aya kahayang ditanya. Ih puguh teu balaka. Ditanya kumaha teu balaka. Gitu. Lu budak geus jebrok Ku atuh. indungna ditanya kumaha. Ih sugan ngomong kumaha ka indungan kitu ngahuleng gawena teh. Gitu. Jika aya nu dipikiran memang gitu. Pada abi melangna mah pada sakit carekan gitu di sikumaonan, di sikumaha gitu maksudnya. Teu panggil atuh sabaraha poe da justru ka ditu sugan teh keur ngarumpul jeung nyanyi barudak ge tapi kalagian ti isin gitu. Nya. Sana sok di dieu. Nah, atuh ai da abi mah lila ai teu panggih mah nya gitu teu pararangin dia area di dia. Ieu berenek neangan lah ka uana sugan bisi ka uana. Barela nya ada budak geus ideng atuh piraku. Anggar engaran anak ka non kolot ka anak atuh Gitu gitu. rasa. Ai masih geus dewasa ge nanda anggar melang gitu. Aya we nya kan Nya, komo di dieu mah da urang mah beda di jeung di kota gitu. Atuh nya abi Kita mawa mawa motor mah sugan. teu da lumpang ka sawah. Da teu boga motornya. Teu tuh motor ti kana. Atuh nya di kantor heureuy. heeh kan bae. Da aya mah bejan ye. Nya abi ka uana ka sugan. Nya sok Jangan dia, Ya assalamualaikum. Salam. Tah kadang ya kalau tanya itu teh kana. Lain di banjur cenanya setengah ember. Saeutik. Sudah dimandian atau meureun? Ada mah punung gitu teh. Rasa gede-gede aing gitu ya teu pantes. Udah teli mah. Mentak mana ge ulah kitu karunya kolot mah melangin mesti geus jalan broge. Jeung rebarai. Hah? Kayak ulah kayak kadieu. Assalamualaikum. Anjir mana panjang umurna euy. Keur diobrol kan. Nah tuh orang panjang umurnya lah. Lain pada keur diobongkeun mana datang. Padahal naon juga ngomongkan orang. Itu ulah beri mural langsung ngomong ke biasa we. Padahal naon orang diomong. Cari mana kunon jika nu amat koe ngobrol. Kunaon deui? Udah keur pusing kan ieu teh. Balik ka imah ge embung. Naon? Kehela-kehelanan cicing ya kebenaran bapak mana teh karek mah dan nepi ka di jembatan ane. Iraha. Cikene. Ka mana bapana? Tuh kaditu neangan dek ka mak karek ka uwa maneh cenah neangan. Neangan saha? Neangan maneh. Menyanyangan haja mah tuh sok Aneh atuh. Nah padahal naon udak di teangan ya? Nah, berenyahan nih kalau Oh, nyaon mah nyamun kanyat di banjur. Nyaon babah mana? ya Nama. nama nena di isuk bae meureun gede udang. Kan kitu hari saya teh ingat wae ka awewe gitu urang teh. Hah? Ingat wae ka awewe. Aduh. Ka awewe cenah. Gawe kitu kanyatkeun embung teh.
Gara-gara awewe baranya. Gara-gara awewe ingat bae Ulah urang. kitu da kolot mah kacapeun nyaman. nya. Poting kieu. Jauh tuh lelempangan meureun. Sangka ke embung balik tuh dah. Tapi heulanan, jadi mana teh ulang-ulang teh cek bapak teh inget we ka awewe. Inget ke awewe. Ka Bogoh. Lain. Nah tuh make pusing ko lain ka Bogoh lain make di pikiran. Dah hayang we urang penasaran tuh. Bogoh mah pan heueuh, mata penasaran kita Bogoh. Hayang. Hayang Ari awewena teuing tah awewe pas. Para Cuma rumah teh teh ada sorangan. Kumadi teh. Mimitina panggil awewena di mana? panggih urang liwat hareupeun di mana wungkul ngan ngaranna mah apa cek baturan. Si Titin ngaranna teh. Titin. Heeh. Urang mana? Siap. Urang Cisaga. Cek, atuh deket di mana kan? Heeh, deket imah cenah mah. Kumaha si Titin da loba ditu. Yo, budakna teh aweuna teh geulis. Nya heuh cek maneh nu Bogoh. Cek Urang nu kumaha ge cek nu Bogoh mah geulis. Geulis pokona teh mah bodas pokona mah. Cek urang aduh inget Mah bae. mah tuh aneh, kaedanan ku awewe nu teu mikir-mikir. Ya ulah gitu pusingin kolot mah capek mending balik heula. Neneangan Udah karunya. aya pusingan kalah nyeblok atuh. Ulin heula kawena, warnohan heula, kenalan heula. Atunya kolot ditisung lu teh daek hudang nya merejegel di seblok atuh. Da saeutik lin seblok nama. Ember lah saeutik. Lohong mun sagayung sa ember. Bara sakapan dia bage can balik-balik we juga. Karunya mending cok bapak mana karunya. Beri disalin atuh Da deket mah di garoan karunya tuh, kolot melangeun. Karep teuing. Urang mah balik. Mending balik karunya. Diseret ku aing balik maneh. Ulah cicing yo. Tapi bebeja lah karunya. Jung mana ka mana aing bebeja ke bapak mana itu tadi tengah dia. Dia rencana hari kumaha tuh moal balik, mun can panggil jeung awewe. Moal urang mah balik. Si teh eling henteu. Paling dina arek balik. Heula ari urang nanya mana eling henteu. Sok lah. Eling-eling nama ngan kumaha tuh ieu eling mah nya eling kieu pan heueuh jaga. Henteu bogoh kitu. Henteu heueuh meureun ieu teh. Aing kakarek ge geuting. Aya jama kieu. Udang urang Hayang jam dia. 11 hees keneh we ti beurang juga. Hayang apa juga kumaha awewena aing mah. Awena mah geus moal aya deui. Bodas. Dia teh enak ieu. Lamun di Cisaga kapanggih eta awewe, Hah? dijamin bogohan moal ka maneh. Jamin mah teuing eta centang tuh. Nah, atuh kuning kayaknya Ngomongnya. bebeakan kitu can Apaan urang anu Teu patanyaan teu. acan patanya ogenan. Nah, ini bisa kitunya. Sangarana Titin. jadi jangan nyoba euy titin teh tetangga teh sudah. Aduh, kono bodas ka tidak awena mah. Bodas ka jero-jerona. Ngeplak kono mah red. kade ke beungeut bodas aya suku bursik bom cicing itu harideung. Cicing acan. Akeun wae da ketang ai bogoh mah nya. Rumah deui. Dengan bibisani ketang tenangan sing sabar. Bohai pokona mah. Jigana teh karek bogoh merenya ka awewe nya. Karek beger mere aya ka hayang. Dan ieu red irah-irahanya. Antar Kumaha? urang. Saga. Heeh, ulin, yang ulin. Oh, sampeurkeun. Imahna, yuk lah. Lamun ditolak geus siap. Masalah ditolong mah teh ulah jujuk kita da aing mah bingung warna era kolot ngantir ge ku budak ngora deui. Iya, masalah itu mah gampang pati mah yang kepanggil wae udah inget we. Nyata mah urusan mah. Penasaran Iya, itu. iya, nabi eta mah urusan mana wajar. Tapi orang kudu make jujuhan. Mun mah da moal leungit ieu carana kumaha supaya awetna nyaheun jeung bogoheun ka urang. Ka eta geura sing dikaresepkeun, sing nyaah, sing ulah diasih ka urang, sing ulah sogoto da we mah resepkeun. Sanajan maneh ceu urang mah da ari bogoh mah teu kudu kanu kaset. Da kaset nu mau Berarti urang butut. lamun Kumaha sih ieu teh? lamun ditampik can karuhan da teu kurang-kurang nu butut ka bogohna mah geulis. Heeh, gitu. Ngerti. Da lain kasep nu moal bogoh tapi bogoh nu moal kasep. Cik kumaha carana sakan eta awe resepkeun ka urang eta. Heueuh mantak cang. Kira-kira mah anteur urang ka ditu. Dewe ulah ieu ulah sorogoto. Kenalan nu bener. Yang ka imahna ulin anternya. Heeh, hayu kan mana. Tah mun ka imahna amun hayang kapake ulah waka bau ka imahna. Ngobrol heula. Tanya bapakna teh kumaha karesepna naon kabeutina naon. Itu kudu nyap apal kana kahayangna jeung karesepna jadi kita nyaheun ka urang sing sopan. Enak ge wi. Kumaha?
Dari urang mah kolot. Yang kan nyakna jeung belangna kolot panahna. Ente maju ka peti. Teka uaman nih sama beri papa ieu teh neangan maneh. Nyeneangan baru kolot mah. Astagfirullah, mana ka dieu ge meureun nyaeun neangan maneh bieu. Kareueut ngomongna ge ayeuna arek nanya ka mana mulang moal ayeuna. Moal. Malang ka imah ieu. Arek ka mana atuh? Mending ka mana teh embung we embung balik ya. Duh. Kabina-bina teuing. Bawa tuh ku maneh. Wah, urang mah tuli ulin deui. Dua tuh orang ulin atuh. Anjing si gugun orang dua. Aduh. Dia saya nak kieu tuh. Wah, motor. Kita cari di awe. Milu. Nya tuh milu di urang tapi awe gitu. Cari di urang jaga isuk teangan ku maneh. Ari bener mah di Cisaga. Buat berarti buat ting jauh ya. Aya mah mau pipilun urusan eta mah. Ngan kade maneh mi HP. Urang ngerakeun ayeuna kieu teh. Mah daripada mengapak-apakan. Nah, dari kan tadinya ke bapak maneh. Maneh geus milu jeung amulang ka Cisaga. Cisaga. Nya isuk maneh diantarkeun ke urang ka bapak maneh. Duh, aya neng Ira atuh di ditu mah. Aduh, teh hari teh kalah kasih kabudak aing. Aduh. Astagfirullah. Hari si ah bener sih mah teh eling euy. Kapan aya pican ka Cisaga lian? Kapan sih teh aya kasih? naon Titin. Titin. Mal dibikeun nih. Ah bener sih mulai edan teh. Bener banget parah ieu Burung bener mana mah. Guys anu hiji deui saning Ayu, Neng Ayu. Beuh. Tadi papai. Ya di mana? Allah, aya kabina Hayang mana, Ge? mending teu Siapa mau protes siapa ah bener batang jeung saha. Aduh meh. Aing asaroea mawana ge aik naik ge. Geus satu orang milu hungkul we, milu hungkulna. Urang mau balik ya ayo. Deh, ampun. Dari Ari Ahmad mau nyara, mau cari Ari sayang budak mah geus sama urusan mana le. Ai da itu naik bae. Ah, Kapan mana teh keur kaedan gitu nih? Titin, heeh. Titit latung ngarahan salah nama saja. Edan nama edan urangna teh itu nama ya. Sesuai dipanggihan ya. Iya, teh mah wajar. Ya saya nama maneh care durang. 6. Milu jeung urang. Arek, Arek isuk, Nah, arek ulin heula. Ari nyamper babaturan ceng ke balik ade urang dianterin ke bapak maneh. non. Mana ulin ya urang ngobrol ka bapak jeung maneh teh aya di adi ditu. Ngan lamun detean kok kolot ulah teu milu balik manehnya. Heeh. Kalau kolot mana neangan sigon kanya kolecer neangan urang keun antep. Waduh. Kodana dan jodoh. Kaya kos kolecer neangan urang tadi. Emangna maneh hayang balon pangneankeun ku ginung bapak maneh atuh hayang urusan lain ulah gitu. Nya. Besok aja deh milu jeung urang nam. Ayo atuh. Mana ka mana di? Ke dia. Orang jeung si gugun. Aduh. Boga duit bayar lah kopi nu aing atuh. Sok bayar itu. Duit di mana tuh? terus ditulungan Awewe hayang duit teu boga sia mah tuh. Mangga kaing aya duit mah. Nah. Nyanjuk. Deng, bayar ketang naik.